Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena keur ulin leutik keneh. Keur ulin leutik keneh. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Kaget jana. Nyana keur leutik keneh sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun genep tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak. Kaget jana. Lumpat ka imah. Lumpat ka imah. Kaget. Suara ya Mubarak. Lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya naik ka para. Barang di para blok para muka rarasaannya na. Kadeulelah jelema keur wukuf di padang Arafah. Umur genep tahun geus bisa dedeulean gitu. Mata urang mah dedeulean teh kuntilanak. Pocong urang mah. Iya bener blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh keur wukuf di padang Arafah. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Naponing dalam sausana ikila mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir. Ya qulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al gausul azam al kutubur rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul auliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal rasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyidus Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jailan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz. Muga-muga ngabarsihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburan di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dadi putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa
kang dari putra lanange Imam Sayyid Musa ibnil Imam, kang dari putra lanange Imam Sayyid Abdullah ibnil Imam Sayyid Musaljun, kang dari putra lanange Imam Sayyid Musaljun ibnil Imam, kang dari putra lanange Imam Sayyid Abdullah al-Mahd ibnil Imam Sayyid al-Hasan al-Musanna, kang dari putra lanange Imam Sayyid Hasan al-Musanna ibnil Imam al-Hammam, dari putra nange Imam al-Hammam Sayyidina al-Hasan as-Sibti ini Gusti sun sadaya nyatana sina Hasan as-Sibti ibni Sayyidina Maulana Amiril Mukminin, kang dari putra lanange Gusti sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mukminin kang dari rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalamu ala man dzukir dibuang mahmayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syait kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang modok ilehna wajib dimamnikan kana doma qablu kagairu ba'du asbawalu wadun wajatu adon wa ngaji budak letik kos gitu la orok tawa gaji kos gitu. Sabab adu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku orang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun cek alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun nama ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah, sok sia mah sok hayang disesuaikan sungut, meureun sia mah. Padahal ge likulli maqam magol. Salah mah dengan kurang pas. Kurang pas. Jadi henteu nyekrup. Lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui. Lamun mur 12 dibere 13 logor abi brozak ge embungeun logor tawakulu aya apaan di dinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban ulipa lamun teu aya paan berarti salah sana salah neraka jahanam boleh budak
lain urusan neraka mata turika udah maiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomong maka bisa diajukan bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon da tokoh aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokoh itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyidus Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadinya melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain kernya nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasa nantak tiba heula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cekula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna jorok babi brozak mah teu percaya urang ge sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah ayo nu ngomongna ahli Allah teh salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu an gelar kitu ulama amiril mukminin khalifah amiril mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirru lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae
cenah ku halaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnul Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dusat. Panjang urang menyaritakeun Dusat. Ajeun. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Daud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti, Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu binna, horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh. Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sidina Musa Sayyid Musa Al-Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah, boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki, boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia, Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deh. Kurang masa minggu sekali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas ya saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ima teu balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji, terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan, kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinya lah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena Kerulin letikene ngadenge suara ya mubarak paget jana nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun 6 tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak paget jana lompat ka imah kaget aya suara ya mubarak lumpat ku saking sieun-sieunan naik ka paranya naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadeleulah jelema keur wukuf di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedeleuan kitu mata urang mah dedeleuan teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh nu keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon hari wes-wes kan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna kula terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para
ningali nuker wukuf di Padang Arafah diusapku mana sudah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai be cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kana kolot cek yeuna atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirnya langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren teh sok kitu jauhna babekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya dinya dipanggarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun saknya ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna beja anak aing nya nya teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah ceuk nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan pae ajo
aja dikubur kukula iya jadi kuburan begal nuti abah teh mbah jadi ramenya begal kayaknya oh bah aja siapa bejana kumaha jelema soleh masya Allah itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikuncir mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen kukumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atuh anakna ge minimal jadi pemalingan lah tidituna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha tidituna polisi deui abri deui emang karari itu atawa sanajan teu akur tipe kana mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah tingariung ngariung deui gitu entak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg kitu deui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nyana bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha haju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irung lagi dilumpatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta gos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensinna nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging, jadi getih, jadilah cai mani. Kemudian dijimakeun ke pemajikan. Terus bundal jadi anak. Eta bensin udang pemerintah teh jadi anak. Kuari anakna. Hayang namanya hape. Urang nonton TV bae. Geus diulah-ulah ge ku kolotna. Ku tasadina cai manisnya hasil bukti bupati diturunkeun ka anak. Bidakeun ngaji anakna. Macam koran baik, deres koran bangsa Kompas Merdeka. Ieu mah kota. Masya Allah. Di Bitung ada gorong-gorong. Kos kota makan kos gitu. Ada bungkusan hitam, ternyata bayi kecil, tolol. Eta Bitung eta kos gitu. Masya Allah. Jelema kasep, bungutna, di matana di hideungan. Inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek. Goblok. Eta kos gitu eta. Kos kota eta kos gitu. Moal pinter sih macaan pos kota bae mah. Moal dijamin moal pinter kajian gua kumaha ge. Mun kurang maca koran, Merdeka, Kompas. Eta kelas-kelas internasional. Ulah, bila perlu bahasa Inggris, bacaan kurang teu ngarti los. Baca geus urang. Woi, rame amat ieu baca horenganan ti balik. Nyana bebeja ke anakna nak mobil tibalik mana tuh gitu bana di luhur atuh lain mobilna tibalik bak korana korana emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh gitu
jelema teh percayain di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir teu percaya tapi ku harus amat sora kawalianana dah cek geuna teh aing dekat ditu aing nyaho coba beungeut da kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titipkeun sudager ieu segala perusahaan di Mesir dekat Baghdad berangkat datang ka ditu poe Kemis neuleuh heula nyana barang neuleuh mana imahna poe Jumat milu nyana salat Jumat begitu milu salat Jumat di hareup deui hareup ti isuk bae oh beres nungguan Abdul Qadir meuneu encan nyana nyebut Abdul Qadir keneh ya kolotan nyana mana si Abdul Qadir jeung begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi nyana kabeneran jasa nyana ngageter-geter oh ieu meureun ieu cenah make jubah hijau make udeng-udeng luar biasa terus salat tahiyatul masjid beres azan langsung naik mimbar pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beteung hayang ngisi atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar memeh asup ka majlis ngawuduk heula atuh hayang ngisi ge beujeuh takos kitu muter beteung asa dek keluar bae di dinya kotoran ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa geus hese batu ku basa ngising presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun mas kunaon ngising cek sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep bae eureun bae sudager ke sahabat eureun bae ieu geus kesangan luar biasa ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa teu katahan geus kitu ge asakal geus hese jasa eueuh deui jalan jak jana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir kutubul aulia wali coba abdi mah pang cagerkeun ieu jadi beuteung mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup hees barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai neungeuneuheun aya WC waduh sakena ngisi geunaheun amat ieu di dieu waktu ngising tenang ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya terus nyana ngising naon dina impian teh geus ngising beres mandi geus ngala wudu make baju deui set beres ngala wudu salat Jumat teh hudang deui baseuh awak diri ieu kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana ieu baseuh keneh tas mandi ngala wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali ka jeung hukum percaya aing nyana wali ya aing ngerti hayang geurang-geurang bae salat Jumat ieu tadi aing ngising di mana ieu aing ngising di mana ieu aing banyak cek nyana mun di negara-negara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah ieu Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa teh beres hada bihada ditanya ti mana ti terus beres mimitina tah didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh deuk nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu nyaho teh Abdul Qadir teh mangis bae geura balik bae deuk balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal lamun kunci teh tinggalin mah kula kitu masalah kunci imah jeung toko tinggalin ieu nu jadi masalah ge segala teh kunci gimana teh oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir mohon age sih ka tukangan imah kadinya tuh tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tuh bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh ja ieu cenah di WC ieu kunci masya Allah cokot goyana geus beja kata Abdul Qadir kemudian deuk pamit aya kuncina aya geus didoakeun cek di jero hate ngeletek bae masya Allah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka WC teh jauh cek teh
tapi eta sakedeung jasa waktulah sedengkeun dia impian sakitu kebelna Masya Allah geus kikituan banyak wali tamah geus wali jasa cakan wali tamah geus kutubul aing percaya jasa cakan percaya geus barang dek keluar ceknya namun mandi heula ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heula beres mandi moal bebeja deui ka Tuan Syabdul Qadir balik keluar kadinya deui eueuh wes ceknya di mana eta wes tadi cai nu sakitu geunah heram hejo teh di mana teangan punyana balik bekan bae aing balik deui tah ulah cekna heran nya ngan hari teu balik deui maning balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cekna aing deuk ka dieu deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus tah mah atuh jana nu pidato di Mesir Masya Allah Qadir wali cekna nyana nu ngawali-walikeun atuh ditanggap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kanyawan di mamana gitulah iyalah nuku urang diantarana salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar iyalah nuku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajatna jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah pae entah karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke di Cikupa teu baroga wudu parae nyana nyahoeun ka di Cisoka di Cikupa ya Citra bakal bae beres saking leuy mah cabut tah nu eta mah mantak aman bae ngan nu ieu mah disetengahkeun nu mun nyebut ngarannyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantak urang eueuh bae anu teu nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mantak pelet manjur make eta pelet eta manjur luar biasa tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiridan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat encan diijazahkeun ulah cak ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atawa ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng ulah teh mah kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca ke mun geus ijazah kakarak meunang teu meunang teh larangan beratnya iraha bae di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya sing ade maning maca sholawat bae maning maca sholawat kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah weuh edan begitu diselidik koreng ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacager kitunya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali anu geus diijazahan mangga gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir sebab Tuan Syekh kapanggih
nutukeun Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an. Langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hadhihi ala raqabatika. Dampal suku kaula nu ieu aya di luhureun pundak anjeun. Entak begitu lahir Tuan Syah Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Urang ieu tadina liwat ka kuburan haju pingsan di toel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu Kang, begitu Tuan Syah Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuan Syah Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawal. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Kalah karomahna numis pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetep mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang cenah ieu ku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah
sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang percis biasa ya Allah etalah mementingkeun batur urang mah lain atuh memeka batur urang heula aja kieu nya batur nyaplek urang henteu ye tuna naonna kos nu bener teh urang mah kos ngomong kitu teh kos nu bener henteu datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bukan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu kita doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti masanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat beus teu kadeuleu ku maneh Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira teu ngadoa Masya Allah kagedep kali begitu kegenap kali geus Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu geus bejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti jaget berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden ieu diliongtin nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun Tuhan alhamdulillah sakilah setelah diberenya hos sabara-sabarana mah anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki
menang 40 poe reuneuh deui. Deui jalan. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalaki nyokosep luar biasa. Wah urus cek Tuan Syekh diurus minang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mari datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga. Alhamdulillah cek dana bu pahara jasa. Ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuan Syekh aya loba kieu mah. Mun hiji mah berarti doa, aya mah berarti cuman tertunda cek nyana. Lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti. Berarti kamanjuran Tuan Syekh tetep encan terlihat. Sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu dibere. Geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah. Nah, lain doa Tuan Syekh. Langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan. Begitu bezan ngadainge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh. 7 maot. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah beda cek salaki berarti ayeuna aya di mana mah ieu leng-lengan ieu. Leng-leng emang tas di mana? Sakieu tas di akhirat ambu jawa amat dilalakon. Tas di akhirat sagala. Ges diberi minum terus sadar, begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager. Asana mun dibejaan pisan beneran monar ieu mah ieu. Teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7. Cek salagila coba bae tingali tama mayit saha. Barang di deuleu sirah getihan kabeh beulah uluna. Ya ieu mah anak jakna. Kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus. Haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mamawali ongti neng. Ih jimat ti Tuan Syekh teh ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka Tuan Syekh bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka Tuan Syekh. Bebejanyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuan Syekh tah kungsi noler-noler ka ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuan Syekh pamenta ku pohara siapa Tuan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema
anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mijakeun katua-kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya ngahaneng we kieu Masya Allah kakaret dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di pohon aja saya ya Allah pernah kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung bapak hari tak mau ke situ pak teu kudu maksa tuh si asal boga duit nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Tuan si ieu karomana poharamat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja ceknya waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah gua eta mah tah wah kan tetangga urang mah pan bo dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang aduh eta ti surga teh loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tah karomah teh kos kitu. Nah iya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia, kemudian tuh di Burma anu araya tarikot di dunia bagus pugu di Irak, kemudian tuh ayeuna mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara guys. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan Tuhan saya orang lambat saya tidak bisa. Sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis guna. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Mung nya na. Diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung, rahasia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki. Cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis. Diporosotkeun kabeh, didangkakeun, wah, ditanaga awewe dibekem, langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa, timimihna kene tibekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artinya encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artinya ngadanya jeritan Tuan saya ngadanya jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger bae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana. Salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh. Dieu teh cenah bakiak nu kula ka dieu Patu jamaah ribuan garita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah.
Iyalah Tuhan sementak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsai. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mendak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia ai mah jadi ka mana aing anak kalau ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual teh hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deukeun majlis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres siapa udah liwat doang di titah lagi asal aku murid guys beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu cenah mah nyahoon teu kangaran ieu ngaran nyaho henteu cenah mah teu nyahoon gawe naon bae tuh Bapak sia aja saya tuh ampura Bapak kula mah duh geus teu nyahoon naon atuh pates ka neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya digodog ancul-anculan tanuh nu panas abdi mah teu asa sugan sakanya hosia Bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu ada langsung nya salat gitu salat asup ka alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun Mang Anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti Pantama lain murid kiranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wau henteu ira jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka gerge alhamdulillah
bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia jujur bae sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti keleboh pihak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cirik datang ka Tuan Syekh dan tadi salametkeun anak abdi jatuh geus baot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasiban nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan nu barodo pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus baot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah aya geura balik nyana ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nyana nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jakeuna di mana can aya can peureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang di Tuhan besok halalaga abdi atuh air kaya aya iku atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus tuh bisa karana cenah aya geus geura balik ulah segala laga ye ati lu ieu mah moal teh Tuhan saya teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu ngarti gua jadi hirup deui gua ieu masyaallah ditangkep ku mana luar biasa asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampekeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati
atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu keluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana cerik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambak tilu balik eta izin abdi. Ya Allah, ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu. Urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna. Okos lalagaan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sabenerna mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan bae teu kadeuleu sarua bae. Kurang kumaha istimewana leuwih istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Jadi bukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae. Geus ulah dilawan mun Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Prak sia bebeneran deui kos kituna. Ini bisa jokeun ya entita kuki uci cenah. Ai gatempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ke Allah. Percayakan ke Kangjeng Rasulullah, percayakan ke wali-wali Allah. Jangka salamatan orang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Syabdul Qadir mana? Tidinya malaikat turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina. Ya bejakeun. Turun malaikat. Tak. Naon malaikat di alam itu. Lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat. Iya, dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini. Waduh dari Kronjo ya. Lain kos kitu. Siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain. Ima di alam itu. Ya alam zahir, asup urang ka alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib don mah. Nah, ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan harin teh ku sia. Kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos kitu. Atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema nama di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana. Kunaon aya hatena di Bandung. Katanya abah ka ditu. Cak Allah salat cek kiamat sih salat. Sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana? Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung urang. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Mendakan Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh. Iraha tadi magrib. Ye, di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duit kanu ngoran, duit kanu kolot ya. Ya, cumpon kabeh. Ya maka dinya baik sepikiran ada tuh. Ya Allah ya. Agihan ke malaikat di alam itu si gade. Ulah cara tadi sasalaman pelukan. Waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jempan malaikat lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat.
Kangjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapangi. Aduh leuwih luhur Kangjeng Nabi mah. Lantaran Kangjeng Nabi mah tina nur didamelna ituan Abdul Qadir mah biasa cara urang. Nu mantak keur kumaha bae Kangjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kangjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikan datang. Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang, aya urang dinya kadeu. Dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah, eta tadi saha? Malaikat Jibril. Bah, tuh lain tadi bebeja. Bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah. Ai ku ente mah pagon moal tetap. Ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden. Moal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul. Oh tuh. Wih, mantap jasa. Nu mana? Baju beureum. Eta emang mata sinden mah kos kitu. Ari Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril atur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah, Allah atur salam kakarak. Aduh, pohara jas. Diatur salaman ku Allah. Ente. Ente mah diatur salam ku calo apa. Duit ka bawah ku ente. Masya Allah. Tuh ya, malaikat datang ke Tuan Syekh. Begitu datang hampura cek malaikat. Kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jangan sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaja doa kos kitu ya. Atuh badak laon Gusti teh kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih dijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un pan garituna kun fayakun. Kok bisa kok situ sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Ya, tetep kudu make syariat. Dan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah, Allahna tetep make syariat. Ngadamel bumi langit. Padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe kan peuting. Sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang kitu ngahujankeun malaikat Israil. Dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir. Ieu abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep ngana hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah, di majelis teu aya, di masjid teu aya. Di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditonton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk, seluruh lauk, berbagai jenis lauk daratan musapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuhan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula. Iya, naon gitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk. Wah, kan jutaan lauk coba teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makan dieu. Lauk mantep jasa yeuh urang mah. Wah, tong geus. Mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah. Ikutan saya mah tuh lauk narurut, mau nurut kabeh. Waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana. Ngan maung mapan kudu dibere daging. Numandak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging. Deuk sapitah deuk embe tah. Pangnangankeun kitu bae selalu. Akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh. Begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi. Maung pae. Begitu di dieu maung pae langsung sujud da tawali ka Tuhan Syekh hampura. Sebab naon nu mantak maung pae? Ieu boga rasa takabur jeung Tuhan Syekh mah luhuran aing. Lantaran aing mah ka mamana ge naik maungnya nama teu kadengekeun naik maung. Nu mantak eueuhna naonan Tuhan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih tah Tuhan Syekh. Yeuh barang datang kalinya turun kek pae. Ceriknya cek Tuhan saya teh deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baupan balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun deula mau geus kitu atuh ulah kitu cenah mau. Ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula pae. Tawadukeun deui, makin tawadu mau bisa ditumpakan deui. Entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang, haji urang ka Taman Safari. Hayangnya turun urang di mobil. Oke. Selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang. Asana nyana. Masya Allah Buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah datang pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureun dia. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Aduh, tidak tunduk ke pemajikan.